Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti payun mangga urang sami-sami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana dina kasempatan urang sadaya tiasa ngumpul dina kayaan sehat walafiat. Shalawat niwasalam mugi tetap dilimpahkan ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargana, sahabatna oge ka urang sadaya salaku umatna. Anu insyaallah ka urang sadaya taat kana ajaranana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat simkuring Ibu Basa Sunda, Ibu Maulidia sareng teman-teman. Sadaya terang yang disiplin jang kebersihan sakola. Guru jang murid disiplin mangrupa karena pikeun sukses. Lain ngapikeun siswa barudak kede ngabiasakan disiplin. Disiplin lain oge ukur kebiasaan tapi kewajiban. Sababaraha contoh isuk-isuk dahar kadaharan sehat sarta ngalakukan kegiatan kalawan sumangat. Coba bayangkan lamun disiplin jadi kebiasaan, maka parobahan anu bakal lumangsang. Hirup ulang tan bakal senang jeung teu capek. Titik kedua, kebersihan. Kebersihan sok jadi masalah bau di sekolah, bau di luar. Naha, sebab sararea teu boga kasadaran pikeun ngajaga miara jeung mincan runtuh tinggalkan pikeun generasi anu bakal datang silanti lingkungan anu bersih sareng nyaman. Hayu urang mimitian disiplin miara ngajaga jeung kebersihan yang kenyamanan lingkungan lain ngapikeun ayeuna tapi oge pikeun generasi nu bakal datang. Lamun urang disiplin jeung ngejaga kebersihan babarengan bakal karasa leuwih gampang. Naon nu ditunggu nu ngora nangkep anu kolot ingetkeun nu ngora. Anjeun kedeh emut yen disiplin mangrupa bagian tina kehadiran jeung kebersihan teh sebagian tina iman. Sakitu-kitu anu tiasa kusimkuring didugikeun hatur nuhun karena pahatosanana. Hapunten upami aya kecap atanapi perbuatan anu salah. Wassalamualaikum.